Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Para hadirin sadaya, muga para hadirin tiasa ngarengekeun anu mudah-mudahan ku Allah dimangpaatkeun. Mudah-mudahan urang dipaparinan hidayah sinareng taufik ku Allah subhanahu wa ta'ala. Para bapak sadaya, urang sebagai manusia anu beragama Islam, dinul Islam, agama Islam, pokok kahiji kesetiaan hate, kudu bisa ngebuktikeun pangabakti ka Gusti Maha Suci, kudu bisa ngalakonan kana parentahanana, mana i parentahan ti Allah, jeung kudu bisa nyingkiran tina sagala rupa laranganana, mana i larangan ti Allah subhanahu wa ta'ala. Kelawan tumut kana sakumna unggeling uet Quran jeung hadis, ulah sok dirukareka disumpang simpang ku paham atawa ku akal anu metak sasar, jeung sok loba anu nyasarkeun ka anu liana. Pala saderek sadaya, jadi urang selaku manusia anu beragama Islam kudu kumaha anu ngabogaan rasa cinta deudeuh ka Rasulullah, nyaeta kajungjunan urang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Nabi Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib, Abdul Muttalib bin Hasim, Hasim bin Abdi Manaf, Abdi Manaf bin Qusay, Qusay bin Kilab, Kilab bin Lu'ay, Lu'ay bin Ka'ab, Ka'ab bin Mudhar, Mudhar bin Fihir, Fihir bin Malik, Malik bin Kinanah, Kinanah bin Huzaimah, Huzaimah bin Mudrikah, Mudrikah bin Ilyas, Ilyas bin Nador, Nador bin Nidar, Nidar bin Ma'ad, Ma'ad bin Adnan. Tahi kumaha tindak tandukna Rasulullah. Rasulullah dua bulan dalam kandungan geus jadi yatim. Lumawi urang lamun cinta ka Rasulullah sing inget ka barudak yatim. Sumawana ka barudak yatim piatu, sumawana ka para fakir miskin. Sebab nasib barudak yatim pa numetak urang kudu berehan, sebab jelema anu berehan mah qaribu minallah, qaribu minannas, ba'idu minannar. Jalma anu berehan mah deukeut ka Allah, deukeut ka sasama manusia, jauh ka neraka. Tapi lamun jadi jalma bahil bapa, aduh Gusti, ba'idu minallah, ba'idu minannas, ba'idu minannar. Lamun jadi jalma bahil mah jauh ka Allah, jauh ka sasama manusia, deukeut maka neraka. Tanu metak singkah hade. Contoh seperti riwayat Kangjeng Nabiullah Khidir alaihi salam. Para bapak, Kangjeng Nabi Khidir nuju netepan sisi cai. Telah mijol hiji lalaki anu parantos sepuh. Patuanganana manisa kumaha jolang parantos sakean sasih teu menak dahar. Sedih katingalina, salirana upami teu aya kulit mah tulangna geraragagan, saur nu bohong teh mah. Eta jalmi teh Pak barang ningali nu keur salat masih si cai. Ya si aki-aki henteu nyangka yen eta teh seorang nabi. Beres eta salatna, uluk salam ta si aki, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon aki? Ujang.
Dadeh teuing sing khawatir ka Aki. Aki teh sakean bulan teu mendak dahar. Nyuhunkeun kadaharan Aki. Payahna we dijawab ku anu keur salat. Dijawab ku anu parantos salat nyaeta. Kumaha jawabna Ki? Kuring mah teu mawa kadaharan. Artos we atuh cenah ujang ai teu mawa kadaharan mah Aki teh banget ku lapar. Dijawab deui ku Kangjeng Nabi Khidir, kuring teu mawa artos. Teu nyaho si Aki malamun yen eta teh nabi. Ujang atuh angean ujang we ku Aki rek disuhunkeun. Bukan payu ku Aki diical. Hi sanajan dibikeun ieu pakaian kuring lamun ku Aki dijual mah sabaraha hargana. Ai ayeuna mah kieu ai bener Aki butuh mah ulah pakaianana wungkul jeung kuringna we jual ku Aki. Oh laku atuh jalmi dijual laku Ki. Ieu zaman abid. Nawarkeunana abid kitu sah nu rek meuli abid insyaallah Aki laku. Kuring seneng dijual ku Aki. Gitu pala sadiri. Bebela teh nepi kalabah kitu awak sorangan dijual teh jadi persoalan. Tapi urang ngajakat ge hese. Jadi kaputusan eta Kangjeng Nabi Khidir teh rek diical ku Aki-Aki, tapi si Aki mah teu terang lamun yen eta teh seorang nabi. Teras nutur-nutur si Aki ditatawarkeun ka unggal lemur. Abid, abid, saha nu rek meuli abid? Jang eueuh wae geuneng nu rek meserna, sing rajin Ki, sing sobar. Abid. Aya jelema awewe lalaki, Aki abidna lalaki cenah ibu. Ah moal meuli cenah abid lalaki mah kuring marek meuli ge nu awewena. Tuh salah eueuh deui barang dengan hiji. Kacaritakeun sudager beunghar nek meser abid 5. Jeung naon maksudna rek digawekeun? Sebab eta sudager boga gunung 10 hektar. Maksudna rek dikeureueuh ngagawekeun abid supaya i gunung rata. Mun cara ayeuna merek dipelakan cengkeh meureun. Barang ngadenge suara bobolohokan ieu si Aki abid, abid. Ki, aya sabar si Ki abidna. Mung aya hiji juragan. Duh, salah. Kuring marek meuli ge 5. Sawios hiji ge gan atuh kewe meser deui opat deui mah ka pasar. Teu naon geus. Waduh bener lintuh ya. Sehat awakna mah. Nuhun juragan. Hayang sabar duit ya. Duh katuh punten we bade badanten heula. Aya model eta nu dagang badami jeung barang. Jang sabar duit kira-kira jualna ku Aki. Ih ulah badami jeung barang atuh. Pan ai kuring mah barangna Aki, kumaha Aki we? Cuk sudager aya model nu dagang badami jeung barang. Ih 80 dinar gitu. 80 dinar juragan. Mahal teuing. 50 nya. Moal wani kula yeuh, ieu mah lintuh we yeuh. Jang bikeun ulah ih Aki badami jeung barang bae bikeun terserah Aki. Sawios juragan. Jadi. Tah kita 50 dinar nya. Nyerenkeun ta artosna nampi kuring abidna sumuhun. Ieu si Aki duki ka ngadeg-deg Pak. Barang narima yartos Aki meni ngadeg-deg dasa umurna ieu teh boga dinar 50 dinar Gusti. Ujang ieu teh bapak ngajual maneh.
Mane 50 dinar kuas teuing kudu deuh teuing maneh teh banget khawatirna ka bapak. Pak gera bawa duit eta dinar gera bawa bubunga anak incu putu bapak kuring mah keundang geus dijual ku aki tinggal kumaha nu meuli kitu batur mah belana teh ku sudagar dijiwir ceulina tah gerak itu nyarap heula mun cara urang mah hayu barang akan heula kitu tuh teuing dijiwir ceuli ge asal batur we bunga kitu anu ayeuna ya sudagar boga abid ngan hiji-hijina ayeuna rek dianterkeun dibawa ka leuweung abid kula teh boga gunung 10 hektar supaya digawean ku maneh tapi lain maneh sorangan bapak bakal meuli deui abid opat deui mah urang keureuh eta gunung keuna rata nek pepelakan ya sudagar abid maneh bakal ti heula dibawa ka leuweung ieu tapi lain maneh ngan ukur sorangan bapak rek meuli opat deui urang keureuh ieu gunung supaya rata urang pepelakan naon bae neng ulan akang rek ka leuweung ayeuna ieu mangga akang dibawa ta si abid teh ka leuweung barang geus datang ka leuweung ditinggalkeun ta si abid cicing maneh di dieu sumuhun bapak rek neangan pikeun batur maneh deui opat deui mah teras sudagar mulih deui barang mulih manehana datang ka imah pokna neng sing hade eta abid urang anu lintuh wayahna anteran unggal isuk besi leuseuheun keur ngabongkar mah eta gunung ya abid sing hade anteran ye perhatikeun anu sabenerna mangga cenah Kang ari angkang rek ka mana deui akang rek ka pasar meuli abid deui opat deui mah sing hade ye bisa akang 2 peuting di pasar mangga Kang berangkat sudagar ka pasar barang datang ka pasar ya milarian abid kurang leuwih 2 dinten 2 wengi teras sudagar teh meunang deui abid opat jarangkungan karuru sudagar ge bae mamawa abid geus meunang deui opat jarangkungan karuru beda jeung nu hiji pangheulana itu mah lintuh kalayan sehat datang ka imah assalamualaikum waalaikumsalam ning sing Kang Muli alhamdulillah neng meser deui abid akang ieu opat ngan karuru beda jeung nu ti heula euy sawios kuru ge Kang sugan di urang mah lintuh neng ari abid nu itu dianteran teu ih poho pamajikanana pak cek nu geulis Kang teuk-teuk beuheung ti korogorokeun ya Allah ku hilap-hilap teuing kunaon teu dianteran dugi ka ayeuna abdi hilap ulang ngajar teh sudah dewek teh wak cabala kakak si laing teh euy kos budak si laing teh diamanatanana ku salaki sakitu tetelana sing hade eta abid anteran unggal poe ulah nepi ka leuseuheun kumaha lamun kieu jalana geus 2 peuting paeh geus moal salah goblok ieu jelema teh Kang teuk-teuk beuheung kumaha atuh ulang ngajar ya cekel abid opat ya uruskeun tah paeh moal salah ya abid eta sudagar teh beureum pamunteuna beureum panona jengkel ka bojona teu jadi perhatosan ya abid tos 2 dinten 2 wengi teu dianturan kabur sudagar ka leuweung bari ceurik balilihannya ka ieu abid
barang hanyat ka hiji gunung biasana gunung manehanana geus katemong dadak sakala barang ditingali ieu gunung manehanana teu aya rata sakumaha lapangan bola. Bingung Sudager kamana gunung aing ieu. Jadi Sudager teh bingung nangkep tuur gunung aing teu temong biasana mah katemong ieu gunung teh kamana. Mani rata sakumaha lapangan bola naha ieu gunung teh aya nu nyokot naha kamana. Ya Sudager bingung taya hinggana. Sudager bingung lantaran bingung Sudager kamana Pak laporan anak ka pangurus kampung mun cara urang mah ka Pak Lurah meureun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon Pak? Aduh Pak kuring seolah-olah lapor cek Sudager. Laporan naon? Gunung eueuh Pak gelo lamun nog eueuh hayam eueuh aing percaya kabongkaran sia percaya goblok pi omehan pipi bingungan jelema ai gunung eueuh mah eueuh ti dituna sah nu rek madog gunung. La ilaha illallah cek Sudager eueuh gunung kuring eueuh eta lurah meni seserian teureun-eureun mun cara urang mah pangurus kampung bingung ya Sudager teh apa eling atawa teu eling. Eling teh cek pangurus kampung. Lamun hayam leungit kuring ngarti ieu gunung eueuh mah deuh teu ngarti. Ye eueuh cek Sudager eueuh gunung kuring eueuh. Alah cek pangurus kampung euy kumaha teh bapa mah temong gunung si anu teh gunung sia katanya ku aing di dieu oge. Eueuh cek Sudager ulang ngajar hayu jeung bapa hayu mangga cek Sudager eueuh gunung kuring. Teras we jeung pangurus kampung bari ngorowe cowe ieu jelema nyusahkeun ye. Cek pangurus kampung maneh mah kolot tapi jiga budak lalaguanana kabeh oge eueuh nu laporan gunung eueuh. Aing teh jadi pangurus geus puluhan tahun kakarak aya nu ngalaporkeun gunung eueuh. Cek pangurus kampung ye ti gunung ieu ge temong gunung maneh teh euy depang luhurna. Ulantaran barang-barang hanya teh eta pangurus kampung bener ye cek pangurus kampung ka mana gunung sia ieu ye cek kuring ge eueuh teu kadenge eueuh. La ilaha illallah atuh bener sia teh ngomong cek kuring ge eueuh teu didenge pan ieu teh geus tua bangka cek Sudager laporan gunung eueuh ye. La ilaha illallah muji deui eueuh percaya kula ka maneh ieu ka mana gunung maneh tapi ditanya ku bapa ieu nu rata gunung maneh teh ye sugan maneh miara abid ratusan abid dibongkar ieu gunung. Tumawi Pak miara hiji ge teu dianteran ku awewe teu nyaho paeh teu nyaho hirup ye. Coba yuk urang papa ye ieu bates-batesna ieu yakin da ieu teh gunung maneh nu rata ye. Barang dipapai ku pangurus kampung jeung Sudager di kurilingan batas-batasna dedeh teuing ieu teh bener gunung anjeun. Bingung taya inggana gunung gede mah jadi rata. Pak itu saha jiga jalmi barang red ieu Sudager ningali di tengah lapang aya nu make peci putih sorban putih
sorbana sae pecina sae jubahna sae Gusti dedeh teuing itu teh saha jika nama jika ulama jika ulama di tengah lapang Pak ulang naroskeun kadinya yuk naroskeun kumaha sugan manggih abid we kitu bener. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punten we ajengan tos lami ajengan di dieu lami sugan ajengan ningali abid abdi nu lintuh-lintuh sepan pendek sugan ningali ajengan teu dianteran geus 2 poe kupun bojo teu aya abid cenah di dieu mah sajabat ti kuring meureun kuring mah ih sanes ajengan sanes ieu mah abid abdi teu dianteran ku pamajikan geus 3 poe sugan ajengan ningali ieu ka mana aya sugan aya abid ngoloyorna teu aya Raksaat Production sajabi ti abdi mah di dieu mah teu aya dah kuring meureun ih sanes punten demi ka pangeran sanes ajengan alah kuring anu dipeser 50 dinar teh aku bapak pan kuring anu dagangna aki-aki barang ditawar 50 dinar pan badami jeung barangna jeung abidna ya Allah ya Robbi bener ajengan ih sumuhun anu laju dijiwir ceuli titah barang dahar la ilaha illallah ajengan hampura dunya akhirat cek sudager bruk ceurik tah sudager jeung eta ka pangurus kampung hapunten ajengan si horeng ajengan dupi ajengan teh saha oh kuring Nabi Hidir eta sudager menit crot ngising crot ki la ilaha illallah Nabi horeng teh ada pangurus kampung bingung taya hinggana horeng Nabi eta pohara tah kitu sederek tah urang teh tulung tinulung teh kadanan nepi kalabah kitu ieu seolah-olah pikiraneun urang picontueun kadanan nepi kalabah dinya mah cing atuh boga dunya teh ulah ngan ukur metingkeun beuteung sorangan cing inget ka dulur-dulur urang da kaum muslimin teh dulur di mana ayana oge kullu muslimin ikhwatun di mana polok sok dulur komo barudak yatim jeung yatim piatu rek dibawa ka mana ieu dunya teh kupala saderek lamun teu ditasarupkeun kana jalan Allah tingali pembangunan bereskeun pembangunan ku saurang saeutik supaya masjid alus madrasah sae supaya jalan alus tah ieu pala saderek para pamimpin teh ngajak ngabangun ieu nagara supaya urang teh baroga amal contoh itu riwayat Kangjeng Nabiullah Hidir tulung tinulungna kanu susah ulahi ganing harta kakayaan diri sorangan dijual pikeun kepentingan batur lillahi ta'ala kajen batur senang diri sorangan susah lillahi ta'ala kitu Kangjeng Nabiullah Hidir tapi urang lain kadinya yen teuing batur susah asal diri urang sorangan senang tah maka ku sabab kitu para bapak sadaya urang sing inget sumawona kanu sahanapeun ti urang seperti ka barudak-barudak yatim anu geus indung eueuh bapa eueuh sumawona ta eta ku budak yatim piatu budak yatim mangan ukur bapa nu eueuh indung aya keneh tapi teu weleh urang kudu nguruskeun kewajiban umat Islam komo lamun geus indung eueuh bapa eueuh anu kasebut yatim piatu di mana waktu pesta-pesta di mana waktu lebaran urang mah suka bunga daging paloba-loba kue paseur-seur baju pa alus-alus patasan pating borobot
kumaha nasibna barudak yatim Pak komo budak yatim pihatu ceri ka ibuna Bu hoyong acuk nu sae kasep kudu rumasa teu boga bapak Bu hayang daging teu kapeser ujang bujeng-bujeng budak yatim mending aya keneh jeung mupakat tapi lamun budak yatim pihatu leuwih komo inung geus teu aya bapak teu aya sajabati ngucur Cipanon pala sadere komo dina waktu lobaran mah batur manggeus euneur suara takbir ningali acukna geus sararae Gusti urang bakal ngantunkeun putra urang bakal maot kumaha lamun ninggang di nasib anak urang geus maot ibuna geus maot Gusti ieu anak urang ka mana nyoloyongna lamun umat Islam teu ngeuh teu bisa ngalaksanakeun perintah ti Allah jalmi ngahareupan kadaharan suara takbir geus euneur suara bedug geus kadenge kumaha coba nasibna budak yatim pihatu pan urang ge karasa meureun lamun dina waktuna boboran can gaduh lauk jeung can gaduh beas kumaha karaosna kasedihan urang suara takbir euneur metak pi kasediheun Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd coba kumaha karasana Pak Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd Iwati remai Cipanon ngadenge suara bedugna guru ngadenge suara takbir di tiap-tiap musola barudak yatim pihatu iwati ngucur Cipanon ngajerit maratan langit manahna ratap tangis jeritan yatim pihatu kieu pala saderek ibu jeung bapak kupingkeun sasamat abdi budak yatim pihatu keur waktu jalmi barunga dinten lebaran kumpul baraya itu batur mah kumpul barayana ngahareupan kadaharan anu sakitu sarayana budak yatim pihatu mah Pak nu mere cai-caina acan abdi sorangan di tengah wangi nu jampling poek mongkleng tisen ngemut ke nasibnya diri ditilar ibu ditilar bapak ihak kumaha nasibna budak yatim batur masuk ka bunga inung teu aya bapak teu aya numawi para hadirin urang sebagai manusia nu beragama Islam singkah hade oyag aras lamun nepi ka budak yatim ceurik
malaman takbir ngaguruh badug di dulag di jalan rame nu surak saban bumi rame nu seri abdi rami saksi susukan pucur Cipanon kamana wangsul tegaduh bumi kercicing teka peser angoan keur waktu jalmi pelesir abdi ka makam ngembang ka ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan berkumpul dalam majelis ilmu. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan semoga sampai kepada kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Sahabatku yang dirahmati Allah, sebagai seorang muslim, tugas kita bukan hanya mengaku beriman, tetapi membuktikan keimanan itu dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melaksanakan segala perintahnya, menjauhi semua larangannya, serta mengikuti tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita menjalankan agama hanya menurut hawa nafsu atau logika semata, karena agama ini telah sempurna. Tugas kita adalah mengikuti petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Salah satu bukti cinta kepada Rasulullah adalah mencintai apa yang beliau cintai. Tahukah sahabatku, Rasulullah lahir dalam keadaan yatim. Bahkan ketika beliau masih berada dalam kandungan, ayah beliau telah wafat. Karena itulah Rasulullah sangat menyayangi anak-anak yatim. Maka jika kita mengaku mencintai Rasulullah, jangan tutup mata terhadap anak yatim. Jangan biarkan mereka merasa sendiri. Jangan biarkan mereka kehilangan harapan hanya karena tidak memiliki orang tua. Rasulullah mengajarkan bahwa orang yang memelihara dan menyayangi anak yatim akan dekat dengan beliau di surga, seperti dekatnya dua jari yang beliau rapatkan. Sahabatku, Islam juga mengajarkan kita menjadi pribadi yang dermawan. Orang yang suka memberi akan dicintai Allah. Orang yang ringan tangan membantu sesama akan dicintai manusia. Sebaliknya, orang yang kikir akan dijauhkan dari rahmat Allah dan sulit dicintai oleh sesamanya. Karena itu, jangan takut bersedekah. Harta yang kita keluarkan di jalan Allah tidak akan membuat kita miskin. Justru Allah akan menggantinya dengan keberkahan yang tidak pernah kita sangka. Ada sebuah kisah yang sangat indah tentang Nabi Khidir alaihissalam. Dikisahkan beliau bertemu seorang lelaki tua yang sudah sangat lemah karena kelaparan. Beliau tidak memiliki makanan untuk diberikan. Yang beliau miliki hanyalah pakaian yang melekat di tubuhnya. Lalu apa yang beliau lakukan? Beliau rela menjual dirinya sebagai seorang pekerja agar mendapatkan uang untuk membantu orang tua tersebut. Bayangkan, demi menolong orang lain, beliau rela menanggung kesusahan untuk dirinya sendiri. Inilah pelajaran besar bagi kita. Kadang kita enggan membantu karena takut berkurang harta. Padahal para nabi mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati adalah ketika kita mampu membuat orang lain tersenyum. Sahabatku yang dimuliakan Allah, hari ini mungkin kita masih memiliki ayah dan ibu, masih bisa berkumpul bersama keluarga, masih bisa makan bersama. Tetapi pernahkah kita membayangkan bagaimana perasaan seorang anak yatim? Ketika hari raya tiba, semua anak memakai pakaian baru, semua keluarga berkumpul, semua orang bergembira. Namun di sudut lain, ada seorang anak yang menangis karena tidak ada lagi ayah yang membelikan baju baru. Tidak ada lagi ibu yang memeluknya. Betapa sedihnya hati mereka. Karena itu, jangan biarkan mereka menghadapi hari raya seorang diri. Kalau Allah memberikan rezeki kepada kita, sisihkan sebagian untuk mereka. Belikan pakaian, berikan makanan. Buat mereka ikut merasakan kebahagiaan.
Bisa jadi, senyum seorang anak yatim menjadi sebab Allah melapangkan rezeki kita. Sahabatku, kadang kita sibuk mempercantik rumah, tetapi lupa memperbaiki kepedulian. Kita sibuk menambah harta, tetapi lupa berbagi. Padahal yang akan menemani kita di alam kubur bukanlah rumah, kendaraan, atau tabungan. Yang akan menemani kita adalah amal saleh. Salah satunya adalah kasih sayang kepada anak yatim, fakir miskin, dan orang-orang yang membutuhkan. Maka mulai hari ini mari kita latih hati kita agar mudah berbagi. Jangan menunggu kaya, jangan menunggu berlebih. Berikan apa yang kita mampu. Karena Allah tidak melihat besarnya pemberian, tetapi melihat keikhlasan hati. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang mencintai Rasulullah dengan sebenar-benarnya cinta, membuktikannya melalui amal saleh, gemar bersedekah, menyayangi anak yatim, dan selalu menolong orang yang membutuhkan. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, melimpahkan keberkahan kepada keluarga kita, serta mengumpulkan kita bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga Firdaus. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.